gimana Pak? Mobil disimpan di pom bensin. Tas mah sareng ajengan pas di minum. Tadi kagak tole micak awak eureun ge ya 5 kali. Awak sakit ieu dipakai leumpang pakai kengok. Udah sering insyaallah anu sering. Dan itu kudu di hotel ya nu icaran bala-bala ciku teh. Na goreng bala-bala sing ada geuna jeung cikopi. Kuat tapi kan lu aya kan teu tukang bala-bala di dieu. Ribut. Margi kasayan mah teu aya anu hodong sana di haroream. Margi jalan pi surga al jannatu hufat bil makari. Jalan pi surga mah dirina teh pirang-pirang kampung, pirang-pirang haroream. Kamu subuh geura kakuping ada Allahu Akbar kadang-kadang teupe ini yang udang deui jam 8 haroream sadayana kana ibadah mah kana jalan di surga mah haroream benten sareng jalan pinarakaeun annaru hubbat billadat wasyahwat ari pinarakaeun mah dirina teh ku pirang-pirang kahayang jeung pirang-pirang karasep nafsu sok kalau jauh Persib ke Jalak Harupat tiket nanti jelas 100.000 dina VIP lamun dina kelas ekonomi mah 25.000 cenah di jangan can pernah ngalaman ditepake ka jeung ninjeu jeung teu salat asar da bisi teu kabagian tempat lamun salat asar tuh hari jalan di surga mah cari dina tempat pangaosan sabatos ieu diaoskeun marhaba heula shalawat ngarah naon ngarah lungsur rahmat Allah Subhanahu wa taala urang nampi elmuna supados napal elmuna nu katampi ku urang janten ilmu manfaat ilmu manfaat kumaha di mana tos kakuping langsung diamalkeun itu mah ilmu manfaat diamalkeun ku urang tah calik dina tempat ilmu teh luar biasa ganjaran nanti mawi haroream hiji suri Imam Ghazali julusu kasanatan bi talabil ilmi khairun min alfi raqati cari urang dina tempat ilmu di pangaosan sapertos ieu langkung sae daripada salat sunat 1000 rakaat bayakeun Bapak kantos salat sunat 1000 rakaat Ibu boro-boro bapak ini abdi ge ajengan cepet can pernah salat sunat 1000 rakaat boro-boro salat sunat 1000 rakaat tarawih di 20 rakaat tamah witir 3 jadi 23 pernah yang baca 11 oke jeung nawar yang 11 Gusti calik dina pangaosan mah sajam langkung sae daripada salat 1000 rakaat luar biasa. Nomor kedua Sri Imam Ghazali julusu kasanatan bi talabil ilmi khairun min iyadati alfi maridin. Cari urang sadang dina tempat ilmu dina pangaosan sapertos ieu langkung sae daripada ngalongok nu teu damang 1000 nu teu damang. Kantos ngalongok 1000 teu damang. Ujung-ujung aya tatangga hiji nu geuring api-api dengan eme ada ini ada nama geus cageun deui geuringan aduh hapunten Kang kalau teu nolong nya wieu geus cageun teu kasih calik dina tempat pangaosan sadamel langkung sae daripada ngalongok anu teu damang 1000 nu teu damang di mana di rumah sakit ngajak ke rumah sakit mapain geuring dan buku kuat bising none kabujang sengklek man urang mah calik dina tempat pangaosan langkung sae daripada ngalongok nu teu damang 1000 nu teu damang saterasna Sri Imam Ghazali dulu suka saatan bi talabil ilmi khairun min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah calik urang saja dina tempat ilmu langkung sae daripada sodakoh kuda 1000 kuda bayangkeun boro-boro 1000 kuda hiji kuda ge leuweung kudana boro-boro hiji kuda pan lamun kana kengsleung dina pesa sukan aya artos 100.000 50.000 20.000 10.000
10.000, 5.000, jeung 2.000 mana masuk ke kencreng? Aku misalnya dia di mana-mana. Mun aya keneh mah anu gambar pedog teh pati murah, sila teh 1.000 teh. Baheula mah keur usum 1.000 keneh aya bagus aya jarang 1.000 teh. Baheula mah usum 1.000 dina kencreng teh dibuka teh pasulang kana kamar pedog. Menyogel pantu surga. Padahal kieu teh tata lucingan jeung barudak aya manuk dina tangkal kai 100 siki ditembak manuk teh beunang anu nyesa tinggal sabiji tinggal hiji dan 88 mamabur kelas kitu artos urang anu gaduh urang 1 juta nu dikana kencrengkeun 2.000 berarti anu nyesa teh aku urang teh sabaraha 2.000 da anu 888.000 leungit karena WC bisa mau jajan baso jajan basten sebelah di sebelahna ya nu 2.000 tuh nyang samper di akhirat bakal kasamper eta kaya hiji riwayat dina sabalik kita ulama aya hiji istri sumping ka Kanjeng Rasul tutung panangan junjunan cerita istri teh doakeun ieu panangan abi sing sehat kunaon uli teh ngimpen impenan dina impenan teh kiamat pas kiamat anu ka surga anu ka neraka nah abdi tepang ibu abdi aya di neraka nuju di neraka nanti ngahalangan lentaban seun neraka kula maksa cowil opak sapotong saagung-agung nagi lama sacowil opak sapotong beda jeung di Mekah aya roti roti kelek teh saagung eta nampan buleun teh beda di cara roti kelek di dieu urang Arab teh disebut roti kelek cuk urang Sunda eta teh pangosna 15 aya kubus teh tuh terang terus makan kubus seperti gandum nuang hiji teh seep urang mah batur mah urang Saudi mah seep hiji ku sorangan urang mah teu ngeunah acan pun tutungan teh ibuna teh ngalangan lentaban neraka teh ku opak sembrek sapotong ulama sacuci cuk eta putrana dina impenan mah ari bapak ka mana da bapak maneh mah bager berehan di duniana mata kaya di surga dari mama koret mata ulah koret hidup teh nu koret mah jauh kita tanah cek hadis al bakhil ba'idun minan nas jelema koret mah jauh di jelema kita tanah boro-boro batur barayang karoreang mah nganyam cenah itu nu mana gua pengaruh koret sok kasebut jelema koret nu ngarti nu gaduh ilmu koret jeung nu bodoh bager mending ilmu tak mulia dan nu bodoh bager daripada nu ngarti koret aya ajengan koret ampun kok tapi ka ajengan teh koret teuing jauh di jelema koret baidun minallah tapi tina rahmat Allah baidun minal jannah tapi tina surga qaribun minan nar caket ka neraka eta mah naon cenah putrana teh eta ngahalangan lentaban neraka ulama satuwir jeung opak sapoto ieu teh sedekah mah baheula bari teu ngahajat mah teh ngandahar opak liat dibabekeun keluar kana jendela ya kumpara main cenah ditampak manehna di dahaar sedekah teu ngahajat sedekah teh luar biasa pada hadis Nabi riwayat tadi lamun aya jami teu damangan wae tong hayo ka dokter ngomongan obat tak kimia ubah kalah keneh modal katanya mending sedekah ka datangna eceuk abdi teu damang jantung
Abdi kanker di stadium 4 sok sedekahkeun 20.000 ewan sudah itu biasa doakeun abdi singkat mah. Cek Rasul dawuh martabum bis sedekah. Ubaran penyakit anjeun ku sedekah. Dina aya dibikeun ka dokter duit teh. Ada ngajual ayam sor ka dokter ari penyakit amar teh cager-cager. Sedekahkeun mati-mati urang maot ge loba sedekah mah seueur ganya. Seueur ganya. Ayeuna teh karaoskeun urang mere ka batur siga keur batur. Lebarnya duit 100.000 50.000 dikabaturkeun mun diceng-cengenkeun mah meureun. Tuh. Siga keur batur padahal sampeureun ku urang dititipkeun ku urang ka yatim, dititipkeun ku urang ka fakir miskin, dititipkeun ku urang ka masjid, dititipkeun ku urang ka madrasah. Eta teh nitip ke bakal disampeurkeun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngalusurkeun dua malaikat. Anu ieu dua malaikat tuana benten-benten setiap dinten. Nu hiji ngaduana teh Allahumma ati munfiqan khalafa. Jeung hiji deui Allahumma ati munsikan khalafa. Hartosna cek nu hiji, ya Allah Gusti paparin gentos jami anu sedekah infak jariah poe gentosan Gusti. Doana malaikat dijawab. Tu aya jami anu sangsara ku sabab sedekah. Tu aya jami anu kokoro ku sabab sedekah. Abdi emut kabungkur nuju namean di umur dapat hari ajengan mah usaha. Disebut lagi usaha tara anak beres. Putra teh 7 alhamdulillah. Dikagok aya kemar gitu pangeuleuna. Hari pamajikan mah anggar hiji di rumah. Sok dieureyan bojo teh minang indungna minang anak bari beut teh. Jadi bunga teman indungna. Sok ibu-ibu di dieu bapak tanya, "Bae kawin deui?" Ya beureum ditakwa ku eta halu. Sok-sok. Ramungeun anu aku. Tah, teu aya nu samsara usaha apa kapungkur teu kaduna. Sok dagang cireng kapungkur mah mah alhamdulillah kakak. Sebut mahal mah dagang cireng. Nyalamun jadi bos cireng mah nya sakintal sapoe tau saton mungkin meureun kere. Ari kitu mah 1 kilo 2 kilo ulah dengan tina hiji 1.000 atuh mah. Bayu ku 10 siki coba. Ku 10.000 berarti pakai meuli beas, beas kok kayak gitu. Allah. Tak sedekah mah maafaki. Eta cek malaikat hiji ya Allah gentosan jami anu infak sedekah dinten ieu ya. Digentos Allah. Abdi meyakinkeun sedekah di Mekah. Bejana di Mekah mah hiji 1.000 di Masjidil Haram. Hidup kami kurang 1.000 berarti kali 1.000 berapa? 1 juta. Benar cing deui hayang nyaho ieu. Sedekah. Hari teh sedekah 10 real. Sumbing nanti jadi 1.000 real gitu. Ya luar biasa. Mun dari teh hitung 10 real 20 real. Sok itu kan di lemang mah. Jadi ningali perjuangannya ningali nanti hasilnya. Batu ningali ka urang, teu ningali perjuangan urang keluh kesahna. Ningali nanti hasil urang. Genahnya saya tahu macam. Padahal mah nipu asal teu ditinggali nipu. Batu ge ningali abi nama genah teu yeun kana mobil genahnya jadi ustaz mah. Pasangka-sangka kan jalan di alam dunia kita syukuri apa yang ada. Namun margina cek anu PNS genah nama cenah tuh eta swasta mah teh di kamar PNS mah teh di alas. Cek nu swasta teh opan modal ge menang nginjeu. Dipake mayan hutang we hayu. Nu genah mah tuh nu pamajikanna ka Saudi. Saya Korea enggak bulan dikiriman. Ari cek nu pamajikan hasil teh kan ngiriman lagi kami toha borok nah mah. Sakali ngirim kami toh 500.000 kan digomborakan dari duit ujang kan duit pamajikan ujang. Pamajikan hate. Tuh nu genah mah cenah
tukang macul tuh gitu. Tukang macul mah macul di sawah jangan dahar dina galengan nikmat. Cek tukang macul kena sode ari usum hujan usum kalodor rek macul tenteng sebetulnya. Nu kena mah ustad. Ustad mah gawe tara, usaha tara kan awakna gede. Tuh cek ustad teh boro-boro maneh ge mah usaha lieur komo aing. Ngantep pokok. Pasang-pasang jadi nikmati syukuri anu parantos Allah dipaparingkeun ku urang nikmati ku urang syukuri tinggal syukuran kumaha syukurna nikmat Allah ningalina urusan dunia mah tong kasaluhureun ningalina teh kedah kasahanapeun nu gaduh mobil tong ningalikeun mobil halus tinggalikeun gaduh motor syukuran alhamdulillah Gusti abdi mah gaduh mobil hujan teh kahujanan panas teh kapanasan batur makana motor nyake motor Ninja 250 cc hargana 50 juta hujan roda lama kacentang gelap cek nu gaduh motor tong ini gaduh mobil ngalah syukuran mah tinggal teh gaduh sepeda alhamdulillah Gusti abdi mah gaduh motor sakit batur mah kamana-mana kana sepeda ngagoe jadi palangkakan cek nu gaduh sepeda tong ningali gaduh motor kasanapeuna kanu leumpang alhamdulillah abdi masih kana sepeda batur mah leumpang cek nu leumpang ngalah syukuran tong ningali gaduh sepeda kanu setruk kamani alhamdulillah Gusti abdi masih bisa leumpang batur mah tatangga kamari setruk teu bisa leumpang cek nu setruk tong ningali kanu bisa leumpang ngalah syukuran syukur Gusti abdi mah masih dipaparingan yuswa ku Gusti teh batur mah kamari maot cek nu maot mah teu euy goblok maka tinggal syukuran urang alhamdulillah ayo urang mah kalau nikmat teh lamun boga duit kakara asa boga nikmat padahal boga duit tadi teu cager mah kumaha coba duit samiliar bumi tetapi setruk bibir bengok ieu sabelah pae eta teh pae dikini setruk teh nikmat sote seueur atos namun cager maka sareng ulama as-sihah aqdamun ni'am sehat teh panggede-gedena nikmat urang seueur tuangeun seueur leueuteun aya teu sehat mah teu raos tuangeun leueuteun teu nikmat ari ibu-ibu jeung balik salakina di Jakarta teu moal duit kuat ngolotot si kuat nyungsang kalis teh nah naon wae cenah kada di Jakarta ieu mantok 30 duit itu mah duitna make jeung mantok cing kira-kira lamun ibu salaki balik di Jakarta tapi kana ambulan duit dina luhureun dada salaki teh 1 miliar atau teu teu da maot salakina aya salaki datang mah cuma duit make jeung disarekan aneh depan loba bayar ibu-ibu manganyuk asal kita teh bebeja ari mayarna bebeja mata asal kita teh setruk kumaha ibu-ibu kan rupa-rupa bajuna rupa-rupa tiung rupa-rupa sana rupa-rupa kantong rupa-rupa salaki baru-baru kapan nganyuk soapa kudu bebeja teh ibu-ibu teh lamun teh punya kanyuk teh boro-boro ge punya kanyuk kaluar di bumi ge ibu-ibu mah kudu kapan ada keluar heula ke mana ka warung kudu wartos komo punya anjuk lamun di dina menganjuk kakara nganjuk teh mah ulah dapat salaki bakal mayar teh nya terus itu kadang-kadang salaki teh nganjuk mati nyawa ari mayar nyawa gitu ulah tetong nyawa mayar teh nganjuk mati apapun terus luka duana malaikat ngaduakeun ya Allah muga ngaruksakeun Gusti kajami anu teu infak sedekah poe ieu janten setiap dinten urang kedah sedekah sedekah teh rupi-rupi mangkana lahu malun bagian sedekah di mani jami anu ngagaduhan harta sedekah ku harta ada aya harta mah
Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati gaduh tanagi gaduh kagiatan sedekah ku tanagi. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi jami gaduh ilmu sedekah ku ilmuna. Anu cai sedekah ku caina, sedekah jauh sedekah ku jauhna. Luar biasa nyuguhan anu ngaraos hebat eta teh. Boro-boro ge cauna, saina ge nyuguhan anu ngaos mah luar biasa jadi kunci pambuka surga. Caina unggul komo jauh komo paras mah. Mun aya kana jauh ge jeung cai. Nuntut pan nuntut da arah cenah ge pan. Da tuang geus abdi we hayang dahar geus tuang di bumi ge awak sagede mah terapati barang dahan pegang sok. Sana sendirian memang kenyataan. Terus wih tadi si bapak di mana? Wih kalau tadi riwayat anu ibu nanti ya, sedekah itu luar biasa. Maka kayak hadis Nabi ittaqun nara walau bisyikit tamra. Halangan jagaan neraka sok sanaos busa siki korma bari penting-penting sedekah. Jami anu geus dikubur harayang uih di kadunya laula akhiratani fa sadaqakum minas salihin Gusti uihkeun di abdi kadunya sok sanajan sabda saja fa sadaqa abdi sadaqah heula beulana cara sadaqah hayang sadaqah nu geus marawat urang mah mumpung aya kene tabak pamanehna cek hidupna teh di surga ada mumberehan kancing ajar ke putra nanti dinempel apa tanya we bapak nama menuju ngabagi-bagi cahaya kahli surga cek putrina bapak abdi juga sekelas kesema kalau nahan-nahan di neraka entong cek bapak nanti yang malah inuman ahli neraka inuman ahli surga ada usap diulahkan mau kasih putra nanti sekelas tanpa sepengetahuan nanti terama ada ulahan teh kenapa yang neraka barang bayi diasuhkan ke ibunan dilentak panangan atas si putra teh kursi neraka. Kerajaan juga tutup mata cacat ngimpi sen neraka mah teu dah. Komo lamun dieuna bujeng-bujeng sen neraka sen neraka kitu sakitu panasna bisa percaya terus. Aroko cobaan. Rek sulutkeun. Eta teh cacat teu acan aya naonna. Karek sen neraka komo sen neraka. Sari butikeun sen neraka eta mah hasilna. Dina wabas kang Nabi Adam dilungsurkeun ka bumi, Nabi Adam hoyong barang tuang teh dipasang heula nya malaikat ngalungsurkeun seuneu. Anu eta seuneu tos dikeum dina cai 30.000 tahun teh sabar dibayar. Di sana ka dunya si gunung nanti hancur, uih deui seuneu aslina mah kantun kebulna. Ieu nu dianggo masak urang LPG teh. Amo nyangu, amo masak, amo ngerecek, sare santen, amo meuleud, eta teh kabulna seuneu. Ya Allah, maka ditantang ku Allah dina kursi, man kana lahu quwwatun yamna'uka ala azabi aksi kaifa siddati Allah. Sing sahaja anu boga kakuatan bisa ngahalangan siksa kami ca Allah. Pasti kaifa pek doraka sakahyan sia. Ditantang ku Allah. Lamun kira-kira urang ngagaduhan kakuatan biasa ngahalangan siksa Allah, maka mangga bade maksiat teu kumaha laksanakeun. Apan bujeng-bujeng maksiat bujeng-bujeng kakiatan ngahalangan siksa Allah. Karek punyeun huntung geus au. Kumis nama bapak, gode panjang, jamat nama, tato, kamar naga jeung kamar buaya, cacak diharu. Diberi nyeri buntung apa? Nama balik ngaca. Naga diberi buntung. Ewe jawaran. Yang borok-borok kasih sa Allah karek nyeri buntung ke semana-mana. Para kamu tato semua, tato makanin tertulung. Orang di akhirat, gini di dunia keneknya tato itu tulungan. Kakaknya
disulut. Panas diri sana bangsa awak-awak. Allah kali kakarak sakit itu lain siksa Allah tapi banyak. Gusti aku seboro-boro karena siksa Allah. Ciri urang teh lemah, tak ditutup, barang lilit teh tutup, sumpi kakak ini. Tuangkeun bimbingan. Didoakeun ku Nabi damang biasa. Eta luar biasa teman-teman. Sakitu kami sementawis pembukaan pangaosan dina dinten Sabtu ba'dal asar. Insyaallah mudah-mudahan urang sing Kanjeng Yuswa sing sarehat jeung rezeki beri berkah Kanjeng Yuswa pintu ibadah. Para putra putri urang masing solih sareng solihah. Ahli kubur urang kurantos ngatur mudah-mudahan aya dina rahmat karih itu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amika bimazida. Rabbana yang bagi di jalali wajhikal karim wa bi sultanika subhanaka la nuhsi malik anta kama tamsi barakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' wa'dilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu kapiatur kira